Naon, Mang? Maneh maliwatnya juga hayam tepunten teu naon kehet. Emang kudu, Mang? Nya heueuh kudu atuh da hengit bedan-bedan ge kolot. Lah, Mang mah kolot ti karbit. Anjir mun tulang kitu ari maneh nganggap urang naon tuh? Lah, bete nganggapna naon, Mang? Sirit teh. Goblogan tatakon budak. Sok balikan deui. Tuh atuh, Mang, song balikan deui lewatna. Heeh sok balikan deui sok. Punten. Aing ngomong kitu punten jangan balikan deui lah. Teu ngeunaheun bi mah puntenna. Balikan kudu kumaha tuh? Lah bet atuh punten we sing ngareuna ulah pupeuleuk tiga kitu. Heuh atuh, Mang, urang rek balikan deui. Heeh sok sing kawaras balikanna. Punten. Atuh tembalan, Mang, biar urang ngomong punten. Lah hoream nyebutkeun manggana ge geus kagok hoream urang mah. Yang dirasa eta jelema teh hidung kitu orang sebelah balik sabaraha kali. Semua berlalu hadapi apa seperti Adarman. Eta hidung ngaruhak. Teu bukan tetekon pisan. Tong dipicen sia panglima tong dipicen. Tahan cicing. Ada mana sing kira-kira atuh ngaruhak dinu aya batur? Yo, mun mana eka ngaruhak ulah ilik bisa aya batur nu keur dahar. Eleg deui kehead. Ayeuna inget hayang nyaho eleg dah. Sok gawat eleg inget hayang nyaho, ami ngarasakeun kageuleuhan aing jiga kumaha. Teu sopan pisan reuhak paradu wae. Eleg hayang nyaho. Tah kitu eleg kumaha rasana? Pahit, Mang. Pahit banget urang pahit kita baluruk ieu. Cawe siga kieu ngomong diurus teu balik pisan. Stop anak muda. Ini kekuasaan. Kekuasaan kumaha, Mak? Ieu gaya kebon saya atuh. Kekuasaan kumaha maksudna, Mak? Angot ieu kebona lega bari tadi urus. Terus kumaha? Kumaha ayeuna ieu kekuasaan emas sok kudu kumaha ieu? Biasa kebersihan. Kebersihan lingkungan diutamakeun. Bersihan ya. Masih kena tebal ya. Nah, sakieu kurang. Kurang ya. Masih banyak. Tambahan lagi. Ya tuh. Tambahan deui. Tah, kitu. Di atas masih aya. Ambil kekuasaan emak, ambil. Nih, Ya, sekalian, Mak. Mak. Bawa jangan bina, Mak. Bawa, Mak. Sok bawa sekalian jeung urang, Mak. Engka bina-bina teuing. Asik, kebeneran ieu mah euy. Jeung jalmana. Sip. Mama Nabik, ternaon tuh pulang-pulang si gantong jualannya. Oh, kunaon sih komandan? Ngaledek geuning ka kolot teh, nyebutkeun entong jualan. Sok dari ke dia ya. Urang rek curhat. Rek curhat, Mak. Cenah, ayo tuh, sok. Kumaha, Mak? Bingung ye, mikir aki-aki bureute. Asa heran minggu-minggu ieu geus salah. Si Mak ya euy galau cenah. Kalau ngalaledek, ye rek meta solusi. Aya ngabuktikeun setia keneh eta aki bureute eta satia keneh henteu kitu ka emak. Mak, aya aki-aki bureute teh papa cepot lain. Heeh. Gampang komandan, saya punya Edi. Ide meureun kehead. Banyak Edi. Tah kieu Edina teh komandan. Ide lain Edi deui. Heeh, geus pura-pura labuh we ayeuna mah nya. Edi cerdas. Yuk, Mak, coba bejakeun nya ka si papa cepot. Heuh, Jung. Bejakeun nya. Heeh. Mai pembeja puyang nya. Ampun, geus eueuh deui hujan ieu teh. Yo, papa cepot. Hah? Yo. Si emak itu pingsan di ditu tuh labuh. Tadi tuh di ditu. Tuh di ditu labuh. Di mana? Itu tuh. Ditu. Di Ya Allah. situ. Yuk. Tuh, Pak. Ya, kunaon? Ya, Tuh, Pak. kunaon? Puyang. Lecek urang oge motong sok leuleumpangan teh jauh geura. Itu tadi kita kemana-mana di dia, tekan lupa-lupa acan ya puyang asa ngagolang. Da geus kolot mengajedog geura di imah. Ku harap pisankeun wae ieu mah ku urang oge masih keneh mampu. Ieu balik. Kuat lempang. Teu. Yap. Ganong ya, Pak. Ganong. Sok. Nya Pak, Sok. itu kuat kan? Sok, tah ganong tah, sok. Blok. Sok, Mak. Aduh, si Mak euy si ngerasakeun, Mak. Ade, Pak, nya. Hati-hati.
Da ongko geus nini hayu we.